Bandung. Bandungan jalma. Ya, geningan aku ayeuna mah loba jelema bararimu. Komo deui terusung kararieu mah. Gila, euy moga jadi kabawakeun bingung ieu teh. Abah? Bingung kunaon gitu Abah tanya? Geuning aya si Eteh tas di mana teh mun gaya kitu? Ari Abah, Abi teh biasa terus kegiatan, buka pengkol pan Abi teh biasa kegiatan arisan. Atuh meureun si Eteh mah moal aya kabingung nya meureunna. Kabadi itu ka dieu nagihan duit ka unggal imahnya. Abah, lain teh cece ieu mah ari Abah kumaha geus pohoan kitu nya? Oh, hayam disebut cece. Hampuranya Abah teh kan itu kabingung perhatikeun jalma-jalma ayeuna teh. Ieu Abah ge jadi bingung mana Eteh mana Ucu. Ari Abah, segala bingung kunaon gitu. Tadi aya kejadian. Aya jalma iseng teh naon teh bararingan merhatikeun anak teh. Iya nya welaran budak leutik tepikeun kacuri. Bah, saha eta teh kurang ajar. Kurang disamperkeun jelema saha eta teh? Nah mah ke pepataka Abah ieu teh. Kumaha yang jadi bararingung kieu? Abah, wah cicingan jadi jelema, lawan. Ayeuna mah dari gelut. Teh hilak daripada urang ayeuna bingung ku tingkah pola jalma. Urang jadi kabawa ku bingung. Mending keneh ayeuna urang saksian balada BRC jeung pemirsa di channel Zona Jadul. Ayo atuh daripada bingung mah nya. Urang nonton. Punten, ari bumina padukun paling mana? Oh, teras, uta paling kulon. Oh, mohon, atur nuhun. Ya mangga. Naruskeun ka ditu aya teh. Tandangna gandang jeng pertentang daya bandinganana dipika gimil dipika serapku sasama daya karempan kasih. Mana kopina itu? Kopi nah. Sok kopi heula. Kumaha Kang? Barang siar teh hasilan. Hampuramun akang teh poe ieu mah teu hasilan pisan. Tapi saukur jang jajan budak mah nyamawa we tah aya 20.000. Ya ge menang sawareh ewang jeung si saroges. Ieu teh sakieu teh. Kumaha atuh nya? Makana isukan teh geus janji rek mayar hutang ka warung. Nya kumaha deui atuh da ka warung masa saduh heula we. Da geus aya moal burung kudu teu dibayar meureun. Heueuh ari kitu teh mah bisa sasadu. Ngan eta we ngomongna sok keureun letah. Ari jalir janji teh. Gampang ngeureun letah mah coplokeun heula we untuk palsu mumun ngaralaluasa letahna. Betul serius ieu mah sok sajeung heureuy we.
kos kabang hararese lu pertanyaan. Kadulur sakitu teh. Boro-boro diberengi nyeum kalau di geleneng aya hirup teh separuh. Ku anining mah mending naik kana tanggal listrik gitu teh, tanggal listrik, tiang listrik. Kalau Hari Nining tos di mana gitu Nining teh? tidinya ti dulur. Tos naon ti dulu teh? Nyeum duit udah baru dah hayang dahar cenah. Emang si Oges teh ngusahakeun? Wah, Oges hayang minta cerai mah ke si Oges teh geus bararosen kajen jadi janda jeung si Lisa. Ulah minta cerai. Terus atuh sabar ieu tanggal listrik jangkung teh rek naik kebebeutkeun Ulah mana istighfar. istighfarnya. Ada tadi hasilan mau naon eta? Itu Balang ya sampo ning. ieu teh ti tetangga. Imang Ejen karunya cenah barudak calorik wae. Oh jadi can dahar keluarga teh. Barudak. Ican. Si Oges mah ampun ya Oges. Gelo sia mah. Oges, gelo maneh mah. Teu karunyaeun ka anak, gelo si Oges mah gelo. Rek naik ka kan tiang listrik rek naik. Berita bagus, asik deh. Bikin gosip, biar viral, biar manas-manasin si Nina. Apa tadi itu? Yang sampe usul kayak dari kepala kawetan pakulon obat mata kamu sampai barunya ini mau digoreng enak sih kayaknya Digoreng masa begitu. gorengnya ya besar tadi aduh gasna aya teunya Gusti aku gasna gedean Kunaon atau kunaon? ampun enya tuh parukeun gitu kesel enya suka nyuji deui aya aduh siap alhamdulillah aya jajalu aya ini liriknya ya sampai Lumayan sampai oge. alhamdulillah Hari masak kuasa beri ngecebrek atuh. udah kesel daripada Iya teh gono aya naon teh ini? Nyaeta kieu. Mending rame di Iya. dapur teh. Cocok pusing katanya Nining teh ini kakaler kadinya kadulur Kamang Ejen teh cenah kalau dicarekan tamahana cenah ngawen si Oges cenah rasakeun we cenah kitu Ari si Obes atuh ka mana ieu teh? si Oges teh geus 2 peuting Beureun boga nu ngora ieu boga awewe. wah mungkin si Oges mah kitu Aduh karunya teuing. Ya Allah sing sabar. Ari barudak kumaha atuh? Buku barudak teh kitunya eta tadi teh bisa maren teh jajan di Bang Balerkeun dia we kaleci teh cuk main lamun eta lapar leg kaleci teh kitu Atuh pusing ge beneran jadi pae. Nyata kira Allah tuh geuning bisa seuri. Alhamdulillah. Nyata, Cek. Ari ceu ini. Aduh jadi Nining teh bingung itunya kayak eueuh urang goreng we nya Sampur goreng bisi lapar Kayaknya. eta teh kade sia. kayak kade eueuh eta bisa ngejron gitu Atuh ka mana wae atuh teh boga salah mah. Iya paling curhat ya mah ya KTT. Iya teh lamun rek di rumah nya geus hayang ngeusan bisa oge teh geus hayang ngeusan. Heeh kenae anak we oge lah. Pasti da ka Parabang da si Imas oge geuningan janda.
Koko ka beungeut. Aya si Dimas. Gua jeung si Dimas atunya eta teh si Kang Boy. Oh, pemajikan teh cece rek kumaha coba hirup teh kieu wae nya. Urang teh baroseuna. Tidak si Kang itu mah niku bagus. Saha? Si Kang Tami mah saeutik oge ieu alhamdulillah Eta teh eta teh mang saning teh nya jangan salah ke dia teh nyamper wae si Oges. Oh, wah saluranna nya. Tapi da bagus. Moal mang saning mah moal bagus. Ieu mah teuing hiji si Oges mah meuli kumaha kan dia karep. Beres niku tekor jeung tekor wae. Pusing, ini teh pusing. Ada panas, kan kudu lalauna. Atuh da kudu sabar. Orangnya kumaha atuh. Tapi ceu rek ka Saudi ayeuna mah jenengna. Evaluasieun mana? Evaluaskeun mana? Ari barudak kumaha? Rek diserahkeun ka ditu rek cenah ka Jampang kan inina. Oh, eta Oh. Terus cenah ka Jampang kene rek luas we. Atuh da geus kumaha deui nya urang teh ari awewe mah. Eta duh bisa narimakeun maneh. Berarti kurieu teh sira jeung HP nya. Suku Jarebra berenang ke gede gua Dengan bisa teh cus ngerimis. Lu sebenarnya saha ieu? Si Imas. Angkat. Halo Imas. Halo Ning, iya Laras. Lain Imas, hayang Laras gitu. Oh. Imas mah Imas, ke Laraswati segala. Ararane, abdi ge nining manining we, teu jadi ida. Aya naon kara gitu, Imas, Laras aya naon kara? Aya sesuatu pokoknya mah, tapi Nining ulah rewasnya. Heueuh, eta sete Laras aya berita naon atuh? Ih, penasaran wae. Heueuh naon? Ih, Jantungnya, coklat gula bisa coplok. Tadi Laras ningali si Oges keur di kafe jeung awewe. Pokoknya mah meni mesra teh pisan. Eta si Oges teh karunya Laras mah kan ini. Tapi kadang ulah jantungnya ngabejaan teh lain kuna naon. Da nyaah kan ini teh sok sebel dah ningali talaki kitu patut teh. aduh. Belaan kumaha nya nining mah di imah. Nyusuhan gitu. Nari si Oges senang-senang we di kafe. Jeung eta teuing awena teh kumaha dam dicentil da. Ih, sebel pokona mah. Astagfirullahaladzim. Pokona ini minta cerai buru-buru eta si Oges teh. Geus cerai mah kudu keuning. Ngilu jeung Laras. Nyaho sorangan baru. Laras kumaha ayeuna? Emas, imah boga, nya kudu ngandal kerja. Kudu ngilu gawe lah. Naon si Oges mah bentajong lalaki kitu. Ye. Nyangan deui gitu. Ember. Astagfirullahaladzim. Bisa kumaha kitu we nyaninya. Lain mungila kita nelpon teh sakedeung deui, aya ngajemput. Bukan mau omat, kalau mau si Oges balik ke imah, buru-buru bukan mau minta cerai. Ya, tunggu badai dengan deui. Kalau mau aya info deui, ku Laras ningali di Oges di mana-mana, pasti secepatnya berjaan kan Ningnya. Oke Ning, mangga kituan nya. Assalamualaikum. Aya pengen HP, tunjukkan HP. Kunaon? Iya nining rek pingsan di mana nu geunaheun pingsana? Aya naon atuh aya Nah, naon? eta si Oges na bobogor. Rek pingsan di mana keula? Rek pingsan di belah mana atuh? Sabar. Astagfirullahaladzim. Ya Gusti, ikut ieu teh. Sabar.
Minjem duit tika ayeuna kacelek teu basa teu carita. Kumaha coba ngajanjikeun rek mayar bulanan cenah ge leuwihna tapi tika kiwari ku ngurus tuyung teh si Arsi. Orang mana gitu teh? Urang lemur kebon teh si Arsi teh. Bedego ngerasakeun sia ku aing. Atuh da sok ieu ari minjemkeun duit teh sing bener atuh ka jelema nu ieu nu jujur. Nda janji nama cenah rek. Kos nu heueuh. Tenang ibu, tenang ibu. Di aya leuwihna tapi ti kaki wari tas si Arsi teu basa teu carita. Bungana kitu mayar teh. Bujang-bujang bunga. Bahasa ge si Arsi teh bedegong. Heulang geus lah salaki keur dahar teh sok telepon lah Arsi. Halo, Biarsi? Halo. Nyonya, kumaha Damang? Damang, tong sok hanap lanyap lah jeung ibu mah. Sadigala sia. Gara bayar hutang. Janji rek bunga tiap bulan boro-boro bunga. Nihil nu aya dasar kucia. Oh, nya. Kin we nah geus Biarsi jadi artis mah pasti dibayar. Artis nanahaon. Artis na weuy hutang nu puguh mah. Kieu we ti ibu mah. Lamun can dibayar pageto. Nyaho dikerawad sia tumaan teuing. Mah atuh tong ieu teuing. Tong galak-galak teuing karunya. Tuman kitu mah. Pokona mah di lamun cicing wae ngaran teu kategasan kos kieu. Rasakeun kerawad ku aing mah sia. Tong ngahuntu lah jeung ibu mah. Sok sing saklek iraha rek mayar teh. Arsi. Astagfirullahaladzim. Si Nyonya meuni galak. Alah tibatan mau. Serem. Arisan teh kirang anggota hiji deui. Kumaha atuh mun cemumun ngiringan? Heula atuh da kedah ngemut heula panginten. Da ari-arisan teh panginten kedah aya etana panginten acak tutang. Ai masalah eta mah gampil, kumaha engkin we. Kumaha tah? Ya eta atuh sanes teu hoyong ibu abdi teh panginten da geuning kang saning teh ayeuna teh nuju pailit nuju sesah. Aing ngiring arisan mah gampil sebenarnya mah. Tinggal nyoceng atau nyimpen tina balanjaan anu ibu sehari-hari. Sok ngiringan. Maksakeun ceu Mumun. Nya eta atuh meureunnan da arjang sapopoe oge sapopoe sasehari-hari oge meureunnan istilahna mah teu cekap. Aya ceu Mumun. Cekap kumaha ari eta ngaborong tos balanja. Ieu oge ka pasar mah maksakeun we. Da kulantaran ari di pasar mah pan marurah geuning da ari mawa acisna mah teu sabaraha ibu abdi teh panginten tuh tinggal tos sapopoe we pangabutuh sapopoe anu kudu aya wae panginten dina urang teu boga duit oge. Ari Cemumun kumaha we carana atuh bisa nyisikeun ke kumaha tina balanjaan nu kitu mah soal sepele. Lain masalah sepele, tapi tanggung jawab Biarsi kan hutang. Ngerti Biarsi oge, ngan ai can aya mah mayar kunaon. Ye, Biarsi teh geus 2 bulan can mayar bungana. Da ai can aya mah kumaha atuh dipencet ge merecet. Sertifikat sawah mah Biarsi ngalayan. Atuh sing kadunya atuh ka Biarsi. Aduh sing kadunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Biarsi kemana aja? Setiap saya kesini, Biarsi selalu nggak ada. Di telepon jarang mau diangkat. Sekalinya diangkat jawabannya tarsok-tarsok. Udah 4 bulan loh, Biarsi belum bayar. Oh, jadi ke Bapak juga punya hutang? Betul Pak, Biarsi pinjam uang ke bank kami. Sampai saat ini belum bayar. Wah, kita caranya Biarsi termasuk penipuan. Bagaimana Pak kalau kita lapor polisi? Betul, kita laporin polisi saja. Kita laporkan polisi Biarsi? Laporkan polisi Biarsi?
kata Pak. Batak. Kata Pak. Kata Pak. Nabat. Kata Pak. Tuh pan jadi teu emosi deh ayeuna mah. Tos kahibur ku tontonan di channel Zona Jadul dengan carita balada BRC. Tah ayeuna mah kumaha tah cek? Masih ambek keneh. Aduh, henteu abah, ayeuna mah asa kumahanya. Tos ningali balada CRC teh asa kumaha hate teh. Oh, pokona mah teu tiasa ngabejakeun pokona mah. Top we Pak, top.